Simkuring bade ngawaler pertarusan eh, Bah Mamat di Padalarang. Kedah ngaguar oleh-oleh Majalaya. Karasan simkuring teh linggih di Majalaya. Ieu Kang Mamat, sapi saeuteut acana ulah hilap di tap heula tanda plusna nya. Lajeng di komen, like sareng di share. Kieu Mang Mamat, bah abah lah abdi masuk nyebatna teh. Upami nilikana riwayat oleh-oleh Majalaya, jadi anu sohor mah meureunnan mung hiji tapi saestuna mah seueur gitu. Dapat peuyeum Bandung oge numutkeun carita ti sepuh mah eta teh produsen ageungna mah di Majalaya gitu. Kasebat peuyeum Bandung teh tapi kiwari mah katompernakeun nya ti taun kuring keur leutik oge tos teu aya anu ngadamel peuyeum teh. Jadi muka sohor peuyeum Bandung teh saestuna mah di Majalaya cenah kapungkur. Lajeng anu kaemot ku simkuring anu rada sohor teh waktu harita nyaeta pais lauk. Ari bibit buitna di Majalaya seueur anu usaha kana pais lauk, teu seueur aya sababaraha anu kasohor di antawisna aya pais lauk Sukamana kitu nya. Tah lajeng ayeuna oge aya nu di leresan Balekamang, leresan Majalaya keneh tapi. Tah ari lauk Majalaya kasohor raos gurih kitu nya da dina perairan perikanan air deras teh ya. Aya di Pangilingon nya, aya di leresan Lampegan, Cieurik kapalih katuhu. Eta raukna teh raos pisan. Tapi ti payun mah aya daerah anu raos pisan laukna teh nyaeta Cijagra. Da ayeuna oge aya paritas ikan emas nu namina teh lah ikan emas Cijagra. Dah gitu nya. Lajeng anu kiwari mah meureunnan anu rada sohor teh Sinjang kain sarung. Nah, kain sarung sabudeureun Majalaya seueur industri UMKM sarung gitunya, sarung tinun gitu. Lajeng anu sohor duwi ka kiwari meureun teu aya deui Iwati Borondong. Aya laguna pan? Borondong garing buatan ti Majalaya. Itunya laguna teh. Borondong teh didamelna teh tina aya anu tina ketan, aya anu tina jagung gitunya. Eta teh di naon dibakar tapi disangrai cenah ngabeladug gitu. Lajeng aya dua varian, aya garis besarna mah aya borondong anu buleud eta nya janten si kinca teh dikocekeun kana yeuna ka sapertos kieu terus kieu. Jadi damel teh buleud-buleud aya oge nu rada gepeng nya 2 rupi tapi rasana mah sami sapertos kitu. Lajeng anu kaduana mah borondong enten. Dari borondong enten mah mun kelepat mah tina ketan. Tina ketan lajeng di tengahna aya enten dibungkus ku ketan sapertos kieu tah rupina teh. Tapi kiwari oge di Majalaya tos sesah milari eta. Aya hiji toko nu konsisten dugi ka kiwari. Aya jenenganna teh tokona teh Pak Ara. Tah mun teu lepat mah ngapilari di alun-alun timur. Mun lepat mah payuneun toko emas eta teh nya Sinar Jaya naon kitu nya seberangna. Eta mah konsisten ti kapungkur saemot simkuring mantena icalan teh oleh-oleh Majalaya lengkap didinya mah aya borondong, aya
kicimpring, lajeng aya opak, aya naon ranginang kitunya sareng area-area deui gitu. Khususna produk-produk anu di Majalaya. Kitu tah Pak Mamat. Punten. Salam baktos kasadaya. Baronong.